Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel HC37. Jangan lupa like, subscribe, and share. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarulutan jika nges narulutan berenya nutan ada opini tadi berenya nanti terus ayah nabi awal cari akan ada penawingnya kalau ayahnya nanggap tong eret katanya warga duit untuk menyaka sahul merah di kawing moal semua dia sahul mau orang dius, imam orang Cianjur jauh atur naon kasadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa fiyatil aqdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma qsif anna wasrif anna wadfa'na al-bala'a wal waba wa fitana wa dha'una wal gumuma wa syada'ida wa sural a'da wa sural dhalimin wal hasidin birahmatika arhamar rahimin. Eta teh doa penjaga corona. Tadi sholawat sifat jeung katerangan sholawat dokter bukan teh sholawat sifat sholawat dokter ya. Maka alhamdulillah ku sekdes tadinya diawaskeun gitu duh upami disimpuli eta sekdes santri aduh jigana moal hayang ngubur can maot nya. Alhamdulillah nya Pak sekdes mudah-mudahan deh anjeunna sing diposkeun yuswana disehatkeun kalian masih amanah sing ngicingan dina keadilan amin ya rabbal alamin. Sing lanjut lamun urang hayang naik pangkat mangka sing seueur cenah baca sholawat insyaallah. Tujuan yang di dewan yang jadi sok sholawat bacakeun. Aya jadi kepala desa sholawat sing seueur bacakeun. Hayang loba duit oge sok sholawat. Betul bener ya pujian dan tadi sholawat wae tieu. Berarti urang dieu mah pencinta sholawat. Cek sapalih katerangan dunya ye. Wios tos apal oge di mana-mana hiji jalma sadinten sawengi maca sholawat 100 balen mangka bakal dijumponan pangabutuhna ku Allah 100 pangabutuh. Sapoe saputing 100 balen bakal dijumponan ku Allah 100 pangabutuh. Pak Sekdes pernah 100 1000. Alhamdulillah alhamdulillah Pak Sekdes 1000 nya alhamdulillah alhamdulillahnya. Nah yuk Pak Sekdes pecinta sholawat kadebunya ya lamun urang hayang kacumponan 100 pangabutuh mangka laksanakeun sholawat bacakeun sadinten sawi 100 uihan bakal dijumponan ku Allah 100 pangabutuh. Amin ya. Laksanakeun ka Ibu. Jangan pangabutuh urang rupa-rupanya pangabutuh urang teu kahitung pangabutuh urang mah. Ya, teu kahitung teh para sepuh sing primasan ilmu syarif bacakeun sholawat tiga. Paling gampang lah bahar 20 asar 20 gitu atuh jumlahkeun nu 5 waktu teh 5 kali 2 berarti 100 ngaringan-ringan gitunya para sepuh sadayana. Tayyib para sepuh sadayana
diantarana terjadi dina ieu wangi teh tujuan teh nakdi ngahormat karena tahun baru sasi Muharram tahun Hijriah tahun baraha tahun baraha abdi rabe tahun baraha teh tahun baraha Hijriah teh tahun 1000 sabaraha 1440 opat ari kana tahun Masehi mah apanya 2022 ari kana Hijriah mah hampir ieu teh pak tujuanna hijrah teh urang teh hijrah di mana tina kalina kedul ibadah budaya ibadah hijrah biasana urang tara ngalaksanakeun salat sunat mangka hijrah tahun baru mangka sok laksanakeun salat sunat biasa tara tahajud sok laksanakeun osok bu hudang mungi bapak osok hudang mungi osok naon tah ngompol itu kurang berasa lima tahampangan osok tos tahampangan sok naon kan ngabur dari ngisang atuh tos tahampangan mengisang jorok kurang berasa lima jorok gila ngisang heula tuh tos ngisang naon aya nganggo acingan atrap yang suka karap teh salat teu tahajud teu wudu teu alus goreng teu tah alus goreng sok bingung nyebutkeun alus pur goreng nyebutkeun goreng pur alus keneh ceuk teuing mah teu ngomongna kasur ya alus keneh bu teu ngomongna kasur teu apa-apana kasur tah guru nama kurang tos kampangan teh pirambara kurang siram adus mah sok atuh wudu sok laksanakeun salat tahajud eta teh matak digampangkeun rezeki ari rezeki kurang mah hayang ari menta tara ka Allah dari kieu Allah menta duit dari kieu ka Allah mah tuh bener keun lamun urang hayang babari meuli rezeki mangka benerkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala saya judulna teh nadim kana sahih Muharram seur pisan kejadian kaping 10 Muharram kamari kaping 10 bungan Asyura teh sudah bu Asyura udah Asyura pada teh kaping 10 ngadamal Asyura atrapi saum atanapi sedekah ka yatim sedangkan eta yatim teh cinta ka Rasul paling cinta ka Rasul ka yatim sabaraha ganjaranana ku sedekah bulan Muharram 70 sami di bulan Rajab 70 masih keun adi 1000 dibalas ku Allah 70.000 kabita teh ganjaranna kabita ngan pelaksanaan berat ngan alhamdulillah sadayana anu tos masihan ka yatim mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah sing diganti ku Allah langsung kitu amin ya Allah ya rabbal alamin hidup para sepuh sadayana pasunatan di mana-mana dongkap tahun baru akhir tahun awal tahun disunatkeun maca doa teh Bu akhir tahun maca doa maca alhamdulillah rabbil moga Allah ngaburakan bohongna oh macanya sabareh maca sabareh mun sampai rotinan dibaca doa akhir tahun sareng doa awal tahun jadinya daya tujuanna Muharram teh kitu supaya urang berkah salamet ibadah urang nu ngatugang ditampi ku Allah nu bakal oge urang hoyong aya dina panampilan Allah Subhanahu wa taala urang-urang tilu judul ya timnya ya kuring mah seuting dulu tilu judul we sabab zaman ayeuna mah boboro ngaji sinetron oge teu puguh judul mah teu ngarti komo pangajian mah judulna sim kuring mah seuting tilu rupa we nu kahiji ngaji awas tulis we ya catat nama ibu nu kahiji ngaji nu kadua usolih nu katilu cari rezeki mana ngaji urang hiji ya nu kahiji ngaji sabab lamun urang terang ngaji mah moal apal praktekan ibadah moal apa jampe wudu
mual apa jampe sholat, mual apa jampe aduh jeung sajabada lamun urang teu ngaji. Tapi ari ngaji mah insyaallah urang bakal hasil ilmu. Jadi ibadah ka Allah teh ilmu. Damal barang saku ilmu mah tuh. Nya sok barang saku ilmu mah. Ngaji rotinan, dia bu dinten rotinan ibu. Dinten Jumat sorenya, dinten Jumat sore gitu. Sok bu eta ngaji. Naon sababna? Sabab ngaji mah bu namun perek sawaktu teu bisa dikodoan. Tapi sholat tinggal sawaktu bisa dikodoan. Ngaji mah teu bisa dikodoan. Kata ngaji sok. Ngaji ilmu agama rupa-rupa praktek-praktek sholat bisi urang ibadah urang teu diterima ku Allah. Terutama ari urang teu jeung ilmu pan dina takbir ihram tibak Allahu Akbar. Pan jeung ilmu mah Allahu Akbar. Sehingga mana urang niat can beres mah ulah warga eureun Allahu Akbar. Kitunya dina mana urang ulah kieu kitu we wungkul pandangan unggul tapi teu takbir. Maka itu hasil pasunatan manawi utami nama dina manahna niat sholat duhur dina lisan mah ucapkeun Allahu Akbar. Awas sedang mana niat sholat duhur antara biasa saja bina eta ngaji. Sebab jalma-jalma di mana teu gaduh ilmu bakal kasarun. Coba contoh manusia tanpa ilmu bagaikan mobil tanpa setir, belok kiri, belok kanan, lama-lama akan berjungkir. Manusia itu boga ilmu, cara mobil tanpa setir kan, belok ke kiri, karena akhirnya dijungkar, guling. Tah ieu ibadah urang ge bisi teu diterima. Ari jeung ilmu insyaallah jeung ilmu mah insyaallah ari sesa ibadah mah kasalahan teh bener pasti adina pangampura Allah Subhanahu wa taala. Itu para sepuh sadayana sabina sirani wa kullu man bi ghairi min ya'malu amalu wadudatun latubalu sajama ibadat ilmuna tamana ditolak diterima. Power gitu ada surat maupun buat ibadah kurang diterima mangka sok kurang melaksanakan tolak ilmu ngaji ya ngaji Quran maca sholawat ngaji kene ngaji ku ngaji Yasin surat Waqiah kade ku ngaji Yasin teh batak muhidarkeun juri bisi urang sieun duduring Yasin bacakeun lah moal datang lamun urang hayang loba rezeki dawamkeun tas asar surat Waqiah ngan aya di mana garaduh can dua nabu dua Waqiah berikan garu nyuhunkeun ka Ustaz kapasekes nyuhunkeun dua Waqiah bilih can gaduh doana aya doana dua khusus doa surat Waqiah singgawa. Lamun saya kurang hayang tereh bunga haji maka aya sholawat haji disebutna sholawat roki Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada roki sholatan tarjubun nabi hanali taufiq wa tuballighuna biha huduro ila bayati atik wajira qabrihi wa ila abi bakrin siddiq Allahumma baligh quladana illa makata mukarramati wa ilal madinati munawwarah Allahumma dina elebetika haram wa ilal madinati eta dawang teu insyaallah cepat ya nasi komo ku ayeuna mah bunya di Cianjur mah di barang daftar teh 17 tahun duka Sukabumi di Cianjur mah di barang daftar teh 17 tahun ngantos nya 17 tahun duka di Sukabumi duka 10 dan 12 tahun terang tahun gitu. Menawi teh ibu sadaya nanya urang supaya digampilkeun aya nasib
penting mah tong nuhunkeun hadis nuhunkeun nasib we hayang haji itu para sepuh sadayana tah nu kahiji judulna ilmu haraman teh nya eta ngaji. Ya kadang hadinya ka budak urang budak anu bakat budak anu supaya jadi harapan bangsa ulah harapan bangsa budak-budak urang teh kudu jadi harapan bangsa ulah harapan bangsa sabab peke di kiamah maka sapaatan tukang Rasul lamun anak urang teu bisa maca Quran eta begitu lamun budak urang teu bisa maca Quran cenah ke di akhirat maka sapaatan Rasul barek nyapatan kumaha dulunya da budak bisa maca Quran. Coba lamun budak bisa maca Quran, budak di mana urang geuring teh pancet budak meugi teh Bismillahirrahmanirrahim Yasin itu kan jodin bahji deui Bismillahirrahmanirrahim Subhanakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir itu Bu urang baru orang soleh mah kumaha geus budak urang nu jaga di Quran mana mawat gitu Pak nyebut naon nyebut teh kamu cik urang mah tuh Pak Abu dikir mak dikir bapak dikir gimana tah nyebut teh tah ieu manawi urang sadayana mangka sok putra urang teh pasrahkeun ka nu ngarti sina bisaeun bab-baban agama oge sina bisaeun maca Quran supaya ke di akhir nanti disebut nanti anak soleh anak solihah itu punya jadi awas ngaji kita anak soleh mudah-mudahan ya para putra putri urang sadayana sing janten putra anu soleh tur solihah amin ya rabbal alamin ibu-ibuna bapana memeh budak soleh solihah teh ibu-ibuna bapak-bapana kedah soleh heula ulah toe manya ari kabudak kita ngaji ari bapana ngaji doa ieu ka anak minta salat gimana cicing kita manawi upami urang gaduh urang kali alit keneh mangka sok sangakeun pasrahkeun wayahna kedah diselehkeun sok diselehkeun kadu kausana Bu lamun teu diselehkeun mah teu gugur pasakesna menjadi serahkan malah mah kena bojo urang tapi upami roti teh kena serahkan ka Ustaz teh aduh Ustaz mujib teh di panggil manten ku bojo pas engkos ada asa bangun sami da pajek kieu tuh ya jika kitu kira teh nya da kedah nama kitu cenah upami teu dipastri serahkan mah teu gugur kewajiban teh ya Allah kena nuntosna anu bakal mah basa kesa ya sok sangakeun wayahna ditunya atar mama dinten Jumat sore mah wayahna we hayu urang ka usaha keuluan gitu urang cenah pangdidikeun bidang agamana rupi man sina apaleun bab-baban ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ceuk hukumah kumaha dipasrahkeun teu diserahkeun teu gugur cenah ya Allah di mabak segede isukan bahasa sukannya aduh alhamdulillah itu pamit sama desanya ayahnya ya BRT-nya alhamdulillah dan BRT paling pusing BRT malah masyarakat kemudian BRT apa ya BRT tadi dulur nawe kula warga nawe cenah gitu alhamdulillah pas saya kuring teu bagian naon no kajian teu pas ya nanti Allah enggak jalan kuring kiai mah alhamdulillah jauh di masyarakat di blok sim kuring alhamdulillah duka hari bangga orang mah kan sebuah beda sih kuring boga gaji di pemerintah ya ada sami guru ngaji imam ayahnya saminya ayah gitu kan kepira itu gede gaji Allah kayaknya Allah mah sadam 2 juta pemerintah aja 2 bulan 400 2 bulan kesana 400 aduh geus pirang-pirang ingatkeun geus pirang-pirang ingatkeun ka urang tah nu kahiji judulna teh ngaji di catat awas geus dipanggil tong yo penting Pak pentingnya ieu urang ngaji kolot wah ngaji ka bodor mah wah ngaji kolot aja kolot
urang nu kaduana kahiji ngaji, kadua usolli, katilu cari rezeki. Nu kadua usolli nya tas ngaji tuluy usolli. Nah usolli teh salat. Usolli teh salat. Pan dina duit oge, dina duit pandekna teh doa. Ukna usaha, berdoa sambil berusaha. Awas tagi-tagi nya dekna doa, ukna usaha, berdoa sambil berusaha. Terus kalikuna duit wauna waroli awas silapi ulah mahilikeun hak batur hak urang. Masyarakat mas masyarakat bikinnya masyarakat sama masyarakat kadeh masyarakat wadah suaranya kayak eta waroli silapi ulah mahilikeun hak batur jeung hak urang. Lamun hak batur kacokot 1000 anjurna bakal 100.000 gitu urang. Adek tetapi amanah sebetulnya kurang tapi percanten santri percanten bahasa Inggris percanten nya percanten eta nu katiluna teh nya eta warung apik ulah mahilikeun hak batur jeung hak urang ade mahili hak batur hak urang hak urang nu kadituna ina sing ikhlas bahasa Inggris adik di saya ikhlas lillahi taala dia ulah yang usaha awas niat lillahi taala niat ibadah anu terakhir mah takwa nya takwa ibadah ka Allah tah nu kadua teh usolli salat kali-kaliwat di mana-mana kaliwat sawaktu salat 1000 tahun aja harapan kalau sawaktu kaliwat 1000 tahun digodok dina jahannam ku Allah subhanahu wa ta'ala percataan ka urang dia mah ahli ibadah kurang ringkas dia dan senang utara itu baca saware kurang ringkas itu ringkasnya nu katiluna cari rezeki. Orang dalam panjang mau wah 2 jaman ini orang ringkas supaya cepat dia nu katiluna cari rezeki teh guru sabada ibadah lamun isuk salat subuh heula sabab Syekh Rasul hari jadaka mangka gerakkeun badan lekahkeun subuh rezeki pasti aya. Sabab gubrak ti para berarti para jalma nya sugan gubrak ti para cakerna ngeuring ka gubrak ti para paling kotori para teh. Jadi gegeh ti para jalma mata gerakkeun badan lekahkeun subuh rezeki pasti aya. Itu para sepuh sadayana nya di antawisna datalikeun salubeurna Pak Sarpong Lami Dinas setengah 11 tuh setengah 11 pas ya apunten ka Ustaz dan sapunten hatur nuhun pantos nasihat lapas kasih kuring saos arah kadarna eta mudah-mudahan saranaos alit aya manfaatna anu tujuan tiadabi sim kuring silaturahmi kasadayana warga-wargi anu di ruangan terutama ka urang Purwasari kirang langkung nampunten kasuhun di mana-mana urang tos sering silaturahmi eta bakal hasil bakal baduka di mana-mana urang soba ngadua bakal hasil amal di mana hasil amal bakal hasil berkah itu Pak sebenarnya kirang langkungna punten kasuhun atos darurutan itunya sanes teu hae teu hoyong kami margi dan waktu terbatas rupina saya bertetap kirang belum guna punten kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul ke Syekh Kiro bersahabat alhamdulillah teratas memberikan keutamaan orang sedaya mudah-mudahan memberikan manfaat bagi orang sedaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, acara terakhirnya adalah acara doa tutup. Menubari melaksanakan pemirsa guru primados yaitu Bapak Mualim Mamin Alamin. Fokus sekarang depan sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga hadirin rahimakumullah berkami kakersana anu karom anu mimpin ieu pasantren kersana Bapak Ustaz Hilman Nawawi anu Presiden Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasadayana anu hadirin dia mudah-mudahan namun diberikan ku kersana Bapak Ustaz tadi atau sentiasa ngamalkeun anaknya
Urang mencari ilmu eta teh cenah diamalkeun nya. Mudah-mudahan masyarakat kahatos selalu kasih ngaturkeun. Yasin kuring mah aku sekedar nutup doa nya, nutup doa mudah-mudahan masyarakat sing diberkahkeun Allah taala sarta sadayana sing disepatukeun bagi dia berkemah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyyina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwaffi ni'mah wa yakfir majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'al khairati kunhatna ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minna salatana nasyamana baqiyamana qiratina wa tahlilana wa tasbihana wa ruku'ana wa sujudana wa qudatan taduran tabata tamin ila yamin alamin. Allahumma tahlana babal khair wa babal barakah wa babal nikmah wa babal rezeki wa babal quwwah wa babal sihah wa babal salamah wa babal afiyah wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa 'adzabil akhirah wasrifna bi'aqil Qur'an nabiyyikal karim saladunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana ila tantina wa tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma ighfir lana dzunubana lima walidina wa li jami'il mu'minina wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ka pengarsa tua berupa mudah-mudahan kurang sadayana saya ditamapun Allah Subhanahu wa taala. Amin yang dihaturkan untuk hingga akhir anak yang berpasangan yang berkorban subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah atina fil hasanati wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi